Baraya urang teh ieu baraya hapuntennya ieu teh kumargi abi teh ieu teh ngantosan rerencangan nu teu acan sumping duka nuju naon heula nya ieu teh aya abi mah da entos beres di pagi keneh ge nya janten we enggal ka dieu nya enggal ka serang nya da seger di serang mah ieuna naon teh ibaratna teh naon atunya seger lah henteu pengak teuing nya jeung di kumaha we nya di serang mah teh urang teh biasa botram ge raos sanaos teu aya rencangna oge aduh ieu teh kesel pisan ngadaro ngantosanana ieu teh kamarana atunya ieu teh balad-balad teh ieu teh geus kesel ngadagoan ieu teh cai panas jadi tiis sangu haneut jadi cebrek aduh kamarana atuh balad-balad yeuh lewat gerak ka dieu da kuring teh kesel yeuh keun we nya tuh nya ieu teh di sawah baraya di sawah tuh di sawah ieu teh di sawah Bapa Wowo Kang Nanang nya saha deui da dukalah pokona mah ngiringan we abi mah ngiring tinggal raos nya calik hatur nuhun kanu gaduh sawahnya kanu gaduh saung tos masihan ieu tempat hatur nuhun pisan sing janten amal ibadahna nya rasa kitu we teh abi mah teuing da geus kesel euy rek nyanyi naon da bisi pelanggaran cenah da da nyanyi mah bisi ngayekeun hak cipta cenah nya dalam ieu mah alusnya di sawah nyanyi tah nyanyi naon atuh nya da nyanyi ieu teu purun ketang teu boga duit mah ngan ukur boga duit 5.000 mah da cukup kana naon atuh nya baraya.